Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo orang ngalajengkeun deui hanca darasan orang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul waladi ari ieu eta ada budak lalaki ma'jironihi sarta tatanggana walad. Abuka ari bapa anjeun wa ummuka sareng ibu anjeun yuhibbani eta mika cinta itu abu sareng ummu jironahuma ka tatanggana abu sareng ummu. Yuhibbani mika cinta itu abu sareng ummu mingka ti anjeun naon antuhibba yuhibbani sareng mika cinta itu abu sareng ummu mingkati anjeun antuhibbahum kana yen mika cinta anjeun ka itu jiron aidon deui li annahum karana sayaktosna itu jiron yusaiduna eta yen nulungan itu jiron walidaika kadua kolot anjeun waqtal hajati dina waktu butuh. Pa ummuka mangka ari ibu anjeun qotastairu eta terkadang nambut itu ummu minhum ti jiron ba'dal adawati kana sapalih pirang-pirang parabot wal awani sareng pirang-pirang wadah. Wahum sareng ari itu jiron yu'irunaha eta nganambutkeun itu jiron kana adawat zalika yu'irunaha nambutkeun itu jiron ka ummah zalika kana itu adawat. Bikuli farohin kalawan sakabeh bungah wasururin sareng tegasna bungah. Wa idza maridha sareng di mana-mana teu damang saha ahadun salah saurang pi baitika di bumi anjeun fa inna jironaka mangka sayaktosna tatangga anjeun ya'tuna eta datang itu jiron li ziyaratihi pikeun ngalongok ahad. Wa yad'una sareng ngadoakeun itu jiron lahu pikeun ahad bil afiyati kana kasehatan. Fata adaba mangka kudu beradab ayuhal waladu hei budak ma'jironika sarta tatangga anjeun. Wa parih sareng kudu ngabungahkeun anjeun qulubahum kana pirang-pirang hatena jiron bi antuhibba kuyen mika cinta anjeun auladahum ka pirang-pirang putra na jiron wa tabtasima sareng mesem anjeun amama wujuhihim dipayuneun wajahna jiron wa tal'aba sareng ulin anjeun ma'ahum sarta aulad bi adabin ku adab wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun antata khosoma kana yen ngamusuhan anjeun ma'ahum sarta aulad au ta'khuda atawa nyokot anjeun lu'abahum kana mainanana itu aulad bi ghairi idnin kalawan teu aya idin minhum ti aulad. Awatab takhiro atawa sombong anjeun alaihim ka itu aulad bimala bisika ku pirang-pirang pakaian anjeun awadarohima atawa pirang-pirang dirham anjeun. Wa ida a'tot ka di mana-mana masihan ka anjeun saha ummu ka ibu anjeun to'aman kana katuangan au pakihatan atawa kana buah fala ta'kul mangka ulah tuang anjeun zalika kana itu to'am wahdaka bari sorangan anjeun. Wa auladu jironika sareng ari pirang-pirang putra tatangga anjeun yang zuruna eta ningali itu aulad ilaika ka anjeun. Wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun aidon deui antas tahzi'a kana yen ngaguguyonkeun anjeun bijironika ka tatangga anjeun. Awatarfa'a atawa narikeun anjeun sautaka kana suara anjeun waktu naumihim dina waktu kulemna itu jiron. Awatarmiya atawa nengoran anjeun buyutahum kana pirang-pirang imahna itu jiron. Awatu wasikho atawa ngotoran anjeun judronaha kana pirang-pirang bilikna buyut
wasahatiha sareng palataranana itu buyut. Aw tangzuru atawa ningali anjeun ilaihim ka itu jiron minasuku bil judroni tina pirang-pirang lian bilik wal abwabi sareng pirang-pirang panto. Wallahu a'lam bishawab.